Udang. Pengendulan. Udang ulah ngedeng din. Pengendulan. Di bejaan. Ulah ngedeng. Udang ulah ngedeng udang. Udang. Pangmatakeun Yasin, pangmatakeun. Teang Ibu Biran. Bisi geus eueuh ieu. Aduh, ya Allah teh. Geura. Ya ampun teuing. Hojo. Ka bener dusun ka Bapak teh. Hei. Aduh. Udang ngawariskeun kana ngedul eta teh kikituan teh. Udang geura. Aya konsumen komplain din. Sampah kamari teu kabawa. Kamari dusun Tangkolonya. Ada 2 orang nu komplain sampah teu kabawa. Udang geura. Saha? Tah, Mang Toto. Sampahna teu kabawa. Toto hayam. Terus Hayam si bawang, Bos. Nuna Karung kana teu kabawa sakarung. Terus Mang Kecot. Mang Warsater RT8. Sampah cenah apa teu kacana geuning cenah Nuna Karung cenah gitu. Ya. Kudu hati-hati sukan mah lamun narik deui teh. Ulah sampai anu kaliwat. Nah, anggarkan cek urang ge ulah gurung-gupun narikna nyantai bae. Lorina teh hade masak amane teh. Pan kamari tuluy hade lorina. Di bawaan kowe mah teu ke bawah. Nah itu. Tah, jadi usahakan ke bawah. Ari konsumen mah kan teu apaleun. Lorina rusak, mobilna rusak gitu. Nyawana sampah itu diangkut, ditarik. Nah, ka kuping. Disukan mah deui nya. Ai kitu teh. Deui sukan. Deui naon? Diliwat. Deui ulah. Ulah. Kayak atuh pan urang mah digajieun ku konsumen din. Urang mah lamun sampahna teh ditarik atuh urang menang gaji, menang upah. Jo. Ngorong deh. Ada aja kan ngorong mah berkah ngorong ge ah. Ngorong ge berkah cenah. Ampun.